penyuguhanana juga tutur modalnya ibarat tadinya apa ibar ya ayo disuguhan ganyol mau senengeun kamu beri atap uluh ulah haturkeun semakaturan rawuh nun nuhun ngahaturkeun semakaturan rawuh jadi ulah syukur di abdi teh kamana si Gareng biasa si Gareng teh kulan tos gila mah tos muka bengkel karena jualan bensin 2 tak syukur doi kudu naik usaha tapi kesang saudara teuing ieu teh aya pikir salena omi teh nun amuing ujang cing atuh aya naon teh jarang tuh aya nu baligem bae sareng we 400 leubut bade antong ngaliweukeun bahina teuing tong cara mah di ditu mah anggur lu kau sing aya di kuseun kayu aswatama tolong saware di luar sebut mah kula kieu gitu saperkara mah hayang pagi hari teh kadua perkarana nya kitu teh bisita apa di negara asing aya teh leuwih riweuh lu mata pasang atuh di dieu TV boga teh lumayan ada informasi wah kapungkur oge sing aya rumah siaran TV teu berwarna di Bali teh mau gua aya geuning di tukang ngajualan TV teh ciri TV di urang teh jika ieu sana ngajualan geuning akad teh ngajualan dis tong cekcok lah kieu ieu mah kaulah teh kautus nu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja jauh di jungjung anggang di teang dina purunan ngadudu dina sajakan ngakeang di dasar ngacandual ya eta unang pancing kaula kapato jadi raja ari sama Samgalendra Prabu Duryodana teh nyaeta narima orasi di masyarakat dina orasi namenta supaya walungan Yamuna ulah nepi ka saat ayeuna teh cingkal lepok jelema teh semar buru cai walungan Yamuna anu ngabuara ka walungan Gangga teh saat sedengkeun are eta walungan Yamuna teh nyaeta kusirna teh ti Talaga Arum ai Talaga Arum teh saat nya muguh ka walungan kahilirna teh saat si horeng si mana horeng eta sila caina teh teu bijil deui cai Gementa kaitu jeung kadir paranormal dukun lepus paraji teu mati kumaha carana sangkan eta sila cai bijil deui menang beja tinu jama tinu menang dipercaya ti jama menang dipercaya bisa bijil eta cain tina sila cain tapi kudu benta nunggu semar kapal sakitu wajah nama hayang sabaraha juta di
puluhan sangkan eta sila cai keluar dari cai tak kuasa itu pancuran talaga arum teh ayeuna geus menang jelema sing kalalepat di negara Argentina tak kuasa kitu eta talaga arum teh ayeuna geus sahat kahilirna parahu ayeuna geus parinah ka darat geus ngoletrak jadi eta sirah caina teh cenah mana ai sirah cai teh pusirna teh di perbatasan negara Pringgandani belah kidul tapi saeta cai bakal ngecor deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa bocorkeun deui sabab eta mah jelema cenah Semar teh luhur tah eta jelema bisa sasadungna ka karuhun-karuhun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya sugar jeung sugar Semar bisa nulungan ieu cai dari bocorkeun deui jadi pancuran talaga arum teh aya geus teu bocor geus menek dina sirah caina aya nu nyocok kumaha sakitu minta tulungan ieu tulungan hayang sabaraha maneh dibere duit bayar gawe mah tulungan mah kudu kumaha da sirik Semar teh geus kasohor dukun jeung Marukana bapak aing teh kuncen aja. Iya. Kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah. Iya. Iya. Cek minta tulungan cak. Ieu teh keur kahirupan masyarakat negara. Keur kahuripan sararea. Kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen sajade naon anu kudu nyadiakeun. Lamun menyan naon namawa ieu menyan Arab oge apel Arab, apel jin. Bisa aya barong milik kana geuning bisa aya madat aya. Madat aya. Apa aja madat naon? Angin nu keluar tina bujur teh madat. Medut atuh teh. Tulungan mah wayahna ulah dari tulungan cok cenah mah kudu diruat ku Semar cok aduh aya anakku ujang hilang kajaring ngimpi-ngimpi asal si ngabdi tiasa ngocor deui eta sirakan kami bodoh balelo teh aya kanyaho hirup teh bodoh-bodoh acan si ngabdi para lumaruman disuhurkeun hapunten disejak panuhun ulah jadi gelu da puguh di si ngabdi teh tenang kada kumaha saratna kalayan sanes ahli ngakan kitu kawangun sarwakeun kajana papanawa jeung kapurawa ulah dek topi aja di jelema ulah diwilah-wilahkan maneh teh di negara aslina berangkat baheula memeh bukan negara teh memeh bukan negara amarta panawa teh mana ada keluarga aslina tina eta kaduluhan teh ayeuna naretela kapuguh BBM naik ka tiap-tiap negara oge naik wah leuwih rusak leuwih parah di negara Argentina mah udara remo kacau
malahan tindakan-tindakan anu anarkis anu tamahna dari Pak tuding-tuding iya salah itu salah patuduh-tuduh solusi pisan jauh tulungan di mana tetap kusir ilmu na anu bisa mudahkeun desai Semar anu nyaho Unga paranormal kata gitu teh. Ahli biografi kita lukeun. Ya, naon? Namun dia mau bapak bisa ngocorkeun cai hebat teh. Kalau atuh pabiji teh kanya main-mainan teh. Tutungkusan teh. Malahan pan batu roga nyarita buruteuna Semar lain porai kadut ku ilmu uluman kayaknya ai dewe bisa di mana nah joye sete jeung kumaha lamun sasajen naon main saya jeung coba sapi genep mah naon sete nipu minta ayam kempreng kali teuing ayam naon pot ayam bodas oh bisa ayam butuh ayam bodas teh naon itu gede gede lain mul para teu gede gede Jep, terterang yang penuh kumaha si pabrik teh bujeng ingatkan dari ngimpi-ngimpi acan terterang laras kipa terterang teh kedah kumaha sarana dasar ahli teh laras kan kumbapa mana teh biasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahli na cenah upami miwarang sanes ka ahlina tunggu parusakanana kalau bukiruk sake nya panseueur pangiteh di negara aslina para ahli nya aya Joko Bodo Mamah Roren eta we piwarang saipun bapa mana teh tiasa ngabor anu tiasa ngabor mah inul itu bulan cing tulungan we mah tulungan sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku sing abdi kedah kumaha carana teu terang pisan leres ieu mah ngan nepi ka kitu teh jelema perdit teh pokona mun jadi jelema beungan cacak jelema sangsara nepi ka korek teh nya ieu mah lain moal polos moal aya hayang sabaraha cepot nomor rekening tuliskeun rekening listrik dikirimkeun ke itu aslinya kirimkeun si cepot kita pibeunghar gitu ai ini ngamo ka Java tuh Java di mana ari ayeuna anu kitu terterang nu nabar aing boga imah realistik dibikeun hiji sak asal kocorkeun tapi imah di tengah laut jangan guru ngajawab dari data jawab kita iya pancuran talaga alun teh ayeuna geus meunat kulantaran talaga nasaat kira caina teh maca cing lamun kudu diruat ku dalam saha ini baganya jangan dalam bisa keluar teu keterang pisan di simap tipe sing seunan kayaknya jual sama sing keunang sing seunan keluarkeun si materinya temongkeun bendera jadi deh mungkin nama nasa
Bundur mah. Umar. Ulah. Iya mah satengah maksa ya kaulah. Dek dikosorkeun eta silap sai talagaru. Apa bawa? Nah Hasim kuring anu meunang kitu da terang. Dek dikosorkeun. Sajaga. Matak cek lain oge ulah nempo amok lan kata mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon ayo. Biasa. Ya. Kali. Kayak itu kena fisik maling kan? Wah, ini haling, hati-hati dulu sih. Jangan kena kapunan langsung. Kalau jingkak, teh kemana sudah? Tapi iya, daya api anak berat. Sik naon mana? Ya, makin naon. Eta bapak mana tapi kata bisa ngapijakeun. Urang teh uninganan mana juga. Hari mana? Oh, abdi tiwu kacamo-camona ku abis ku paratos gamos. Bapak teh apa? Kamu anaknya. Yakin bapak mana jauh? Yakin kumaha? Paranormal dengan bicara kai. Jelema menjarah hubungkul. Tenang ya, Allah mah kena yakin ka jemaah. Lain, yang semar sana bisa membukakan atau membukakan eta saya anu mana di talaga. Ya mungkin. Dalai tahlina pun bapak. Jadinya akibat percaya teh dengan karari itu. Tong diarulik teuing kana kitu teh ah. Iya. Percaya tinggal itu tahayu aja teh. Nah percaya pada diri sorangan yang ku Allah digelarkan kalam punya teh disebut manusia. Malah disebut Nabi mulia. Mulia manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan pake atuh. Tapi ka pararoe kieu hate teh. Tanamkeun dina diri teh kamuliaan teh eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanyaah Allah welas kasih Allah anu ngancik dina diri urang keur pararoe batin teh kitu. Talkinan kayaknya. Iya. Tah ini cuci dawal mah talkinan cenah jelema teh sudah kadang-kadang nu paeh hatena paeh dina agamana. Saha nu paeh dina agama teh saha? Syukur teu dituduhkeun ka sia ka si B. Syukur. Malah sering kapun bapak nu sararumping teh kurang. Mau cai aqua, mau menyancing, can bapak semar, abdi teh dina zaman kiwari teh hirup can pika poekeun teuing, bari tengah poe ngomong kitu na teh. Bari ngopi hujaneun. Hartina teh batinna beureun keur poe hartina pae. Kaeta anu kudu takinan mah kitu we manfaat. Numawi hapunten jadi sing abdi bade ngawartosan ye kana batin anu poe kieu. Da sanesang urang atuh tenaga ahli di negara aslina teh. Korehan atuh. Upami salira ayeuna maksa kapun bapak komo bari jeung kana prisin maksud bapak jeung geus eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi salira. Oh, mau dituntut ke pesin kulit ada bapak abdi itu nggak ada penganiayaan bisa kena ke hukum bukan? Aing pejabat kena ke hukum, Aing ngaran-ngaran hukum adil teh kalau hidup teh penting kalau koneng teh niat teh akhirnya teh inung teh bapak teh sanak teh keluarga teh mang teh Allah teh sobat-sobat acan salah tuntut. Sana teh dirinya pejabat. Nah hak
kuring salah manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur kutung-tung siapa tuh didinya juga pejabat ada teh kesadaran ini kira tuan kurang ajar siap kuring atau didinya kurang ajar teh teh goblok si cepot si cepot mereka goblok oke dari mata sekolah tapi lamun didinya goblok anu ngaliwatan dalam pendidikan bari didinya mah tangiang bapak didinya teh tangiang panita ongkoh miku ongkoh muka pasantren dijajar sekalima dah di poek patin teh nu diajarkeun teh naon di setiap maca ayat kudu leuwih lemah teh lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang mah hirup teh kabogaan naon-naon diri sasampiran awak sasampayan sanajan di pangkatan oge mau pangkat geus sakedeung di dunya teh cokrok deui balik ke rakyat jeung atuh ulah ngahampas deui kalau leutik teh bari jeung kuing teh rakyat anu ngajadikeun anjeun udah gede dalam eueuh aing nu leutik teh jadi kumaha seueung namun anjeun anu rakyat rek mimpi cukup Baku wewiku nyarita dulu kaliku sangkat batu di kubu itu kang tipu kok bener naon. Cetek kain. Duh ka saha we teh. Teu meunah ai. Dek teu meunah dek teh sanajan pikat ABC kali urusan ai. Urang ngajar keluar sia, ada fisik si ai. Wani ka kaula, wani henteu sieun henteu. Di luar sih bela diri kita lupa Media itu komentar bisa boy deh bahkan didinya sampai sing harapan didinya meleh boleh lompat Pak ya doa kuliah dia karena fisik ya yang mun bisa mahulah lebih karena fisik tukang maksa tukang mirusak lebih ke maca ayat-ayat pangeran terjadi akhlak anu hade paingannya eta meme salat kudu dikumah eta leungeun sesama siku suku sesama tur pan tugur oge geuning aya kadang-kadang sok ngadengkul angeun batu nya ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungetan leungeun sesama siku sabelah bisa sabelah oge asal teh cabutung kumpulkan ya. Sekarang ini masih mana?